A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin ari surah Yasin makiyatun eta anu bangsa Mekah atawa ari surah Yasin eta anu bangsa Mekah illa qaulahu angin dauhan Allah wa idza qila lahum anfiqu al ayah tegesna ayat anu neme. Aw madaniyatun atanapi anu bangsa Madinah. Wahya sareng ari itu surah Yasin itnatani eta 2 wa thamanuna sareng 80 naonana ayatan ayatna. Berarti dina perkawis jenis suratna ayat 3 kaul kahiji surah Yasin teh bangsa Makkiyah sadaya ayatna. Kalau kedua bangsa Makkiyah kecuali ayat wa idza qila lahum anfiqu. Kalau katilu surah Yasin teh bangsa Madinah. Yasin. Allahu ari Gusti Allah a'lamu eta anu maha uninga bimuradihi ku anu dimaksad ku Allah bihi ku itu Yasin. Wal Qur'ani demi Al-Qur'an al-hakimi anu bijaksana, al-muhakkami tegesna anu dipinuhan ku pirang-pirang hikmah, bi'ajibin nadmi ku sabab ajaib susunanana, wa badi'il ma'ani jeung indah pirang-pirang maknana. Innaka sayaktosna anjeun ya Muhammadu he Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalina yakin eta tetep ti sebagian para rasul ala sirotin barina tetep netepan atas jalan mustaqimin anu lurus muta'alikun ari ala sirotin eta anu ngahubung bima kana kalimah qoblahu tetep itu ma samemeh ala sirot nyata innaka laminal mursalin. Ayat torikil ambiyai tegesna jalan para nabi qoblaka samemeh anjeun at-tauhidi tegesna tauhid wal huda jeung pituduh. Wa ta'kidu jeung ari nguatan bil qasami ku sumpah wa ghairihi jeung salianti qasam raddun eta panolak liqaulil kuffari kana obrolan pirang-pirang jalma kafir lahu ka Kangjeng Nabi lasta mursalan tegesna kaol lasta mursalan lasta lain anjeun Muhammad mursalan eta anu diutus ceuk para kafir. Tangzilal azizi sebagai wahyu ti zat anu maha mulia anu maha agung. Upami dibaca nasab, upami dibaca tanzilul azizi logatna ari Quran eta wahyu ti dat anu maha agung fi mulkihi di kerajaana ar-rahimi turdat anu maha pengasih bi khalqihi ka makhlukna itu al-aziz nyatana Allah. Khobaru mubtadain ari tangzilul azizi dibaca ropa eta sebagai khobar tina mubtada muqaddarin anu dikira-kirakeun ail qur'anu tegesna Al-Qur'an litung diro karena yen supaya mere peringatan anjeun bihi ku itu tangzilal azizi nyatana Al-Qur'an kauman ka kaum muta'alliqun ari ieu eta nu ngahubung bitangzila kana lapad tangzila maungdiro anu teu pernah dibere peringatan saha abauhum pirang-pirang nenek moyangna itu kaum ay lam yungzaru tegesna teu dibere peringatan itu abauhum fi zamanil fatrati dina zaman fatroh zaman teu aya kenabian zaman kosong kenabian. Fahum mangkari itu kaum atau abauhum ayil qaumu tegesna kaum gofiluna eta anu paroho anu lalei anil imani tina iman warusdi jeung bimbingan laqad haqqo yakin nyata geus nyata naon al qaulu qaul wajaba tegesna geus wajib itu kaul ala aktsarihim ka kalolobaana ti itu kaum bil adzabi ku adab
Fahum mangka ari tu kaum la yu'minuna eta teu ariman itu kaum. Ail aktsaru tegasna kalolobaanna. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.